Sampurasun akang teteh sadayana. Hayu urang diajar babarengan deui. Ayeuna mah urang diajar ngeunaan tradisi Sunda. Istilah tradisi atawa dina basa Inggris nama tradition anu hartina adat kebiasaan atawa tali paranti anu turun-temurun ti karuhun anu masih dilaksanakan dina perkumpulan masyarakat. Tradisi ilaharna geus jadi kebiasaan masyarakat ti baheula, tur geus jadi bagian tina kahirupan kelompokna. Pikeun ngamumule tradisi dilaksanakeun ku cara diwariskeun ti kolot ka anakna, bisa tatalepa ku cara lisan, kalakuan, atawa tinulis. Tradisi teh kaasup kana ulikan folklore. Istilah folklore asalna tina kecap folk anu hartina kumpulan atawa gundukan, jeung kecap lore anu hartina tradisi. Jadi folklore teh mangrupa bagian tina kabudayaan anu diwariskeun kalawan turun-temurun ku cara lisan. Kukituna sok disebut oge tradisi lisan. Tadi geus ditetelakeun ku Yaya yen tradisi teh adat kebiasaan atawa tali paranti. Adat ngandung harti tabeat atawa sifat bawaan. Aya paribasa cenah. Naon teh? Iga kakurung ku adat. Lainnya. Kakurung adat ku iga. Da asalain kitunya. Oh, adat kakurung ku iga. Adat kakurung ku iga hartina tabeat nu hese dipicena atawa dirobahna. Kecap adat oge ngandung harti kebiasaan atawa kalakuan anu geus maneh. Kecap adat jeung kebiasaan sok dihijikeun jadi kecap kantetan nyaeta adat kebiasaan anu hartina tata pola anu angger tur turun-temurun ti hiji entragan ka entragan satuluyna minangka warisan anu dalik jeung pakumbuhan masyarakatna. Adat kebiasaan sifatna seremonial atawa upacara anu patali jeung kepercayaan. Adat kebiasaan ilaharna jadi ciri khas di hiji daerah. Kapan aya paribasa sapertos kieu? Ciri sabumi carasa desa, jawadah tutung biritna, sacarana lain tepak sejen igal. Naon cik hartina? Hartina teh tiap daerah boga cara jeung ciri sewang-sewangan anu beda-beda. Dina kahirupan masyarakat Sunda, adat kebiasaan teh patali jeung upacara daur hirup atawa siklus hidup. Timimiti kakandungan, tuluy gubrak ka alam dunya, tuluy jadi rumaja nu meujeuh keur babangonna, tuluy kawin, nepikeun ka aya pangumuman di masjid, parantos mulih ka rahmatullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, alias nepikeun ka maotna. Kukituna dina kahirupan masyarakat Sunda kapanggih aya rupa-rupa upacara adat seperti adat menyiram, adat ngariksa nu reuneuh, adat ngariksa nu ngajuru, adat mulasara bali, adat nyunatan, adat ngawinkeun, adat kapapatenan jeung saterusna. Tangturea keneh adat kebiasaan sejenna anu khusus seperti serentaun, nyangku, ruat bumi, suroan, saparan, rebawa kesam, jeung rea-rea deui. Ari di lembur akang teteh aya tradisi naon wae nya? Cik caritakeun atuh dina komen. Sapertos biasa, ulah mubahnya tos nonton teh geura subscribe, like, share, oge komen sangkan ieu channel tiasa ngaronjat deui. Hatur nuhun.